Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para sedayana wilujeng wengi wilujeng petepang dangu deui sareng acara kacapis Sunda di rombongan Raja Leuweung Murangga. Anu mana dinten ieu beris makalangan deui maklaran deui majengkeun langkah antip di payung nya katunda anak beris di pajeng deui dina ieu acara kacapi Sunda di rombongan Raja Leuweung. Anu mana sim kuring saja nu pangan kapal sadayana anu sami-sami ngupingkeun di acara di rombongan ribados para kanca wilujeng nonton oge wilujeng ngadangukeun teka kantun urang Cipada sacipada urang Pasilangu ka Pasilangu urang Cimeta sesepuh akewon ibu tingkat tampi sadayananya anu sami nonton sami ngupingkeun oge teka kantun ka urang Bandung sa Bandung, orang Padalarang sa Padalarang, orang Majalaya sa Majalaya, orang Garut sa Garutnya, aduh sumohon begitu. Ieu teh hanca wah. Hanca nu katuna. Hanca nu katuna nya anu baris dipajeng deui, baris dilaksanakeun deui, geus baris digelarkeun deui. Nya kadana ieu acara anu di katuna kitu nya. Oke terkantun karena ka orang Sukabumi, Sukabumi, orang Cianjur, maksudnya orang Cianjur, gitu kan orang Bojongkoneng diwa sana gitu, ya kene gitu, rekan-rekannya semua masa pada kaca, gitu sama Jalaya mah, Roji, sandi Roji, ya babakan ayah babakan. Sami ngepingkeun gitu nya sami nongton sabogor eta ka Bogor sabogor gitu nya Jakarta sa Jakarta gitu ka senior gitu nya senior ta Blok M Tanah Abang nya gitu ya kitu nanti si Uwa sasabar kanca kameran lama bibi nya mayoran lamanya nya gitu sumpun gitu nanti kapiri si Uwa nah ieu nya sedang ngintunkeun di nya teh grup kacapi Sunda Raja Leuweung pamugi singkat tampi kahiji sing ditonton nya Eden anu kahijina sasana bae Uyut Eden anu kadua sanes Burayut itu mah sanes itu mah Jakalalana Jakalalana cenah kitu ai simpuring saha cenah ieu teh gumilar nya wah gumilar geus maklarannya dan name makalangan saneuna nya aduh anu mana mugi singkatan ti sadayana geus sami ngupingkeun sami nongton wilujeng ngarukeun kawis lagu nyata Molemba mangga wilujeng nonton wilujeng ngarukeun Hantun ke eri sorangan
takdir bangku pasti mungkin sahanu lepat anu ngolembar ayah wae pada kurang kawan kesatu rawasan masatinya gomela saya kenapa salah hina nahan jantung padahal mulai bunga di sontak yang penyaksian junjunanku teras karena takdir wae pasti mungkin sahanu lepas anu ngolemar padahal kurang pamit kena takdir wede mun takdir yang ini papaste di bahagu lainnya papaste di bahagu pinggir air kena rekanya babasara jalan batin tetap kasar nahan dan padahal ulang berlebongan di sontaknya penyaksian junjunanku luasan nya ayah aku suka tapi sorangan dipikir kami takdir ilahi boros keras karena takdir pasti mungkin sahanu lepat anu ngolembar padahal kurang bahwa tersakit osnya
kayak kekatuan salalamina. Alhamdulillah nama tulis lagu kita mau lempar kasanakeun dikinun-kinun kang Kajang Sem oge Jang Budi ya aduh bangga ya jangan kerja tadi tapi